Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patapang desanan ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Diajar di tema tilu nyaeta hirup akur. Aya oge tujuan pangajarana nyaeta siswa bisa mikawanoh ngeunaan pupuh mijil. Sareng nu kadua, siswa bisa ngahaleuangkeun pupuh mijil. Di sateacana atau di kelas anu sateacana hideuk pasti pernah oge diajar ngeunaan pupuh. Tah salah sahijina pupuh teh nyaeta aya pupuh mijil. Pupuh mijil nyaeta salah sahiji pupuh tina 17 pupuh nu aya dina sastra Sunda. Pupuh mijil nyaeta kaasup pupuh sekar alit anu ngabogaan watek nyaeta watakna teh sedih. Teras dina sapada biasana pupuh mijil teh ngabogaan genep pada lisan. Pada itu kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah bait, sedangkan kalau pada lisan di dalam bahasa Indonesia artinya itu adalah baris. Jadi dalam setiap bait pupuh mijil itu memiliki 6 baris. Salian teh eta oge aya anu disebut guru lagu jeung guru wilangan. Guru lagu nyaeta sora panungtung dina unggal pada lisan. Atau guru lagu itu adalah suara huruf vokal terakhir di setiap akhir barisnya ya. Tah sedengkeun guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal pada lisan atau jumlah suku kata dalam setiap barisnya. Tah kanggo guru lagu dina pupuh mijil nyaeta aya i, o, e, i jeung u. Sedengkeun guru wilangan dina pupuh mijil nyaeta aya 10, genep, 10, 10, genep, genep. Tah ayeuna supados sidep langkung ngartos deui urang tinggal dina tabel nu ieu. Nah, di dieu tos aya tabel nyaeta aya kolom kahiji ngeunaan pada lisan yaitu baris ya. Jadi ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima dan baris keenam. Ya, karena tadi bahwa pupuh mijil itu memiliki 6 baris di setiap baitnya ya. Jadi dalam satu bait ada 6 baris ya. Di ayat pada lisan kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima sareng kagenep. Tah teras dina kolom kadua aya deui guru wilangan. Guru wilangan itu tadi adalah jumlah suku kata dalam setiap barisnya ya. Dan yang kolom ketiga ada guru lagu atau sora panungtung dina unggal pada lisan atau suara terakhir huruf vokal yang ada di setiap barisnya. Tah hayu ayeuna urang titenan tabelna nya. Aya pada lisan kahiji. Nah, dina pada lisan kahiji atau di baris ke-1, guru wilanganana nyaeta aya 10. Jadi dalam baris ke-1 jumlah suku katanya itu ada 10 dan guru lagunya atau suara terakhir huruf vokal terakhir di baris pertama itu bunyinya adalah huruf I. Teras dina pada lisan kedua guru wilanganana atau jumlah suku katanya yaitu ada 6. Ada 6 suku kata dalam satu barisnya. Kemudian guru lagunya di akhir kalimatnya
itu berbunyi huruf O. Guru laguna nyaeta O ya. Terus anu pada lisan katilu jumlah guru wilanganana aya 10. Terus guru laguna nyaeta huruf E. Di pada lisan kaopat guru wilanganana aya 10. Guru laguna nyaeta huruf I. Di pada lisan kalima guru wilanganana aya genep. Terus guru laguna nyaeta huruf I. Terakhir di pada lisan kagenep guru wilanganana aya genep. Guru laguna nyaeta aya huruf U. Nah, supados rada ngartos deui hidup hayu urang tinggal dina contoh pupuh mijilna. Tah ieu aya contoh lirik pupuh mijil sareng guru wilangan jeung guru laguna oge nya. Ieu pupuh mijil judulna nyaeta Putra Sang Arimbi. Tadi dia aya sapada nya. Sapada teh nyaeta sabait, satu bait. Nah, dalam satu bait ini ada 6 padalisan atau ada 6 baris ya. Kita cek betulkah ada 6 baris ya. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, sudah betul ya. Jadi dina sapada aya genep padalisan. Tah ayeuna urang cek deui dina unggal padalisanana. Tah aya padalisan kahiji. Nyaeta aya kalimahna Mesat Ngapung Putra Sang Arimbi. Nah, urang ngetang guru wilanganana Mesat Ngapung Putra Sang Arimbi. Aya 10 guru wilangan. Terus aya deui guru laguna nyaeta sora panungtung huruf vokal terakhirnya adalah huruf I ya, Arimbi. Nah, huruf bunyi terakhirnya adalah huruf I. Jadi sudah betul ya. Dina pada lisan pertama atau di baris pertama guru wilanganana aya 10, ada 10 suku kata ya. Dan ada guru lagunya yaitu ada huruf I. Terus dina pada lisan kedua. Pada lisan kedua teh guru wilanganana aya genep. Nah, 6 suku kata jeung mega geus awor. Jeung mega geus awor. Ada 6 suku kata. Ya, jadi guru wilanganana aya genep. Tos leres nya. Terus dina guru laguna atau bunyi huruf terakhirnya adalah huruf O. Awor. Nah, aya huruf O nya. Jadi aya genep guru wilangan, guru laguna nyaeta huruf O. Anu katilu. Pada lisan katilu aya kalimah beuki lila beuki luhur bae. Aya 10 guru wilanganana. Yuk, urang sasarengan sareng hidup urang etang leres teu guru wilanganana teh aya 10 atau ada 10 suku kata ya. Beuki lila beuki luhur bae. Leresnya beuki lila beuki luhur bae. Nah, aya 10 guru wilangan. Terus guru laguna di akhir pada lisan aya huruf E, bae. Nah, ieu guru laguna nyata huruf E. Jantan leresnya guru wilanganana aya 10, guru laguna nyaeta huruf E. Nah, terus dina pada lisan kaopat guru wilanganana oge aya 10 nya. Larak lirik ningali ka bumi. Terusnya 10 larak lirik ningali ka bumi. Nah, jantan guru wilanganana aya 10. Terus guru laguna dina akhir pada lisan aya huruf I, bumi. Nah, eta aya
huruf I nya guru laguna atau sora panungtung dina unggal pada lisan. Jadi suara terakhir, huruf vokal terakhir, bunyi huruf vokal terakhir di setiap barisnya. Ini ada huruf I. Larasnya guru wilangana 10, guru laguna aya huruf I. Nah, teras dina pada lisan anu kalima aya genep guru wilangan. Milari sang rai. Harusnya milari sang rai. Nah, jantan aya genep guru wilangan, ada 6 suku kata. Dan guru laguna nyaeta aya huruf I, rai. Tah eta anu terakhirnya aya huruf I, sora panungtungna. Jadi suara terakhirnya ada huruf I ya, rai, huruf I. Tah anu terakhir dina pada lisan kagenep nyaeta guru wilanganana aya genep. Yuk, urang etang sasarangan. Pangeran Bimanyu. Leres? Pangeran Bimanyu. Aya genep suku kata. Ya, jadi ada 6 guru wilangan. Jeung anu guru laguna sora panungtungna aya huruf U ya, dina kecap Bimanyu. Tah eta dina panungtung sorana aya huruf U. Jadi guru wilanganana aya genep, guru laguna nyaeta huruf U. Kumaha tos kahartos dugi ka dieu? Nah, insyaallah nya pasti tiasa ieu mah da gampil lah nya, asal hidupna kedah leres-leres merhatoskeun naon anu dijelaskeun. Tah ayeuna anu kadua pamihidep tos ngartos kumaha cara nyetang guru wilangan sareng guru laguna. Urang diajar ngahaleuangkeun pupuh mijil. Ayeuna hayu urang contoh pupuh mijil. Wilujeng ngadangukeun. Aduh Gusti anu masuci abdi rumaos pangabdi dumugi kaki istri teh kasepuh parantos usir tak kabur serangkir teka nundung sepuh beda sepuh hina sareng miskin sangsara kokoro kusim abdi dihina ditokir buah manah nangeurik liar digerihinis mana namulipur teduh maksud rik babalik pikir didongdon mulih luput teka pendak baik sepuh ngiles henteu kasungsi langitan palabi abdi bati bingung. Sakitu wae pangajaran bahasa Sunda kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun ku hideuk tiasa dipihartos sareng tong hilap tugasna oge dikerjakeun.
Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.